Sausina Abu Bakar wassiraju laha at-taqwa. Jami anak katibaan pokoknya cinta kana dunia. Sausina Abu Bakar buru-buru caangan. Naon at-taqwa ku taqwa. Di mana urang dikersakeun gaduh dunia. Bade gaduh ilmu, bade gaduh harta, bade gaduh jabatan, bade gaduh pangaruh. Enggal caangan eta sadayana teh bisi poekeun. Kunaon? Ku takwa. Naon takwa teh? Sieun ku Gusti Allah. Sifat takwa di dinya ba'dul ulama nyebatkeun dina kalimat takwana geus aya. Bisi urang teh pinter, bisi urang teh beunghar, bisi urang teh gaduh pangkat, bisi urang teh gelis, bisi urang teh kasep aja. Eta teh dunya cenah oge. Enggal caangan kunaon? Ku takwa. Hiji caangan ku tawadu. Sabab rasa tawadu dina dunia eta bakal nyaangan kana dunia urang. Jalmi anu beunghar tapi adigung teu hayang ningalina oge. Jalmi anu pinter tapi adigung teu hayang ningalina oge. Jalmi anu soleh tapi asa naon asa apang-akangna teu hayang ningalina oge. Di mana orang di pasian dunia enggal takwa macana. Naon? Tawadu. Di mana ayat tawadu dina dunia orang bakal di pasian cahaya kabeungharan orang, kapinteran orang, kapangkatan orang. Lamun orang tawadu maka janten tenang hirupna teh da caang teh. Tapi mun teh mah harta urang teu make tawadu. Pinter urang teu make tanan tawadu. Beunghar urang teu aya tawadu dina hate urang teh, maka sate urang bakal poek. Timbul penyakit hate, resah, gelisah. Ongko beunghar urang teh nya, tapi naha teu tenang hirup teh. Ongko pinter urang teh nya, tapi teu tenang hirup teh. Ongko seueur harta, tapi urang teu tenang. Sabab urang teu tawadu, teu sakadi kiwargi urang kampung tukang macul. Tapi anjeunna teh aya sifat tawadu. Allah masyan cacaang kan hatena tenang hirupna teh. Teu pernah mengeluh. Aya naon? Aya sifat tawadu. DP. Caangan di dinya teh. Dunia urang bisa caang ku takwa. Ku tawadu.